mah. Dagang naon mana Kabayan? Dagang iya Kang. Keur naon Abah? Iya keur meser dagangan si Kabayan urang. Emang arek meser? Heeh. Di hiji desa terpencil hirup hiji pamuda. Dina hiji poe manehna keur ngalamun di hadapan tangkal bari ngahulang. Kabayan. Ai maneh keur naon di dieu? Si Ambu, kunaon Ambu? Tuh tingali domba kelaparan. Sing kelaparan. Geus atuh Ambu ulah kunaon era ku batur. Hai buru paraban. Ya tuh. Buru. Bu, Ambu, Kabayan bade maraban domba nya. Ciga tuh karunya geus kelaparan dombana. Mohon Ambu. Si Kabayan anak ambu nu bager. Umur sakieu masih kieu-kieu wae. Ambu mah sedih ninggalin age. Ambu jadi hayang si Kabayan gara-gara boga istri. Sah anu apal bahwa si Kabayan teh mah moal siga kieu deui. Ambu, tuh si Udin si Bona pasti paraban. Bayan bae bade ulin ya. Kabayan mana teh geus bujang lain anu ulin wae. Mendingan ge neangan pamajikan atau neangan duit. Embung. Bayan, duit lain sembarangan. Lamun aya duit di jalan geus cokot ku ambu ge. Geus aya mah ambu yang mana boga pemajikan, ambe teh capek ngurus maneh wae. Embung Ambu. Geus karep maneh wae. Si Ambu aya wae. Bari kitu na ngaduduh teh. Wanci eta Kabayan keur leumpang bari ngalamun. Tuluy ngadadak tabrakan sareng awewe anu geulis tur anggun nu keur mawa karanjang belanjaan. Aduh, punten Neng teu kaja. Neng, namanya saha abdi Kabayan, geus terang teu? Iteng Kang, mohon. Aduh, Neng, gitu. Wanci nu keur leumpang Kabayan ngadadak eureun ku awewe anu geulis anu tetelahna teh gadis impianana. Aduh, Neng, harus penasaran pisan di mana nya, Itu si Neng nu kamari nu panjang ungu pisan. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna? Alhamdulillah Kang. Ya ternyata ke Akang. Nete Kang. Si Neng, Akang teh jajaka si Kabayan di desa suka kamu. Nya Kang, anu harita tabrakan teh nya. Aya naon Kang? Neng, kena naon? Akang teh hoyong caka serang Neng wios teu. Neng di mana? Didinya Kang, Di mana teh? di desa Sukasayang Kang. Neng aya waktu Akang ngajak Neng angkat. Aya Kang, tapi Akang arek ngajak Iteng ke mana? Akang ngarahkeun Neng ka Ambu. Nya tuh Kang, neng bae. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam. Sahaya Kabayan mah digeus pisan. Abdi kenal Kang Bayan di jalan Ambu. Neng teh cicing di mana? Budak saha geus boga kabogocan. Ambu aya wae. Cicing mana teh ari di bejaan teh sok ngeyel. Iteng baik teh jadi menantu Ambu, soalnya si Kabayan kehilangan jodoh. Aduh, Iteng jadi bingung ari dadakan ieu mah. Kumaha perasaan Iteng ka Kang Bayan teh? Abdi Tingali si Kabayan budak kasep, bager, sawah loba, embe aya, kurang naon deui atuh. kumaha upami Ambu sareng Kang Bayan nepangan keluarga Iteng. Terus Ambu sareng Kabayan angkat ke bumina Iteng. Tapi lamaran Kabayan ditolak ku abahna Iteng. Lantaran si abah tos ngajodohkeun Iteng sareng Junet. Teu cuma kitu, si abah oge tos ngahina si Kabayan. Teu loba deui omong, Kabayan sareng Ambu langsung angkat balik.
Saenggeus si kabayan dihina ku si Abah, manehna barubah 180 derajat tina sifat jeung kalakuan jauh ti agama. Manehna datang ka dukun pikeun nyantet si Abah mengarestuan manehna jeung si Iteung. Bah, urang teh hoyong pamrintahkeun pangandaran abana si Iteung, sampai abana si Iteung ngaton si Iteung. Maneh datang ke tempat anu benar. Kan aya syaratna. Anu hiji, maneh kudu meuli pemotif rupa. Anu kadua, maneh kudu nyari anu bias beurang. Anu katilu ieu nu paling penting, maneh kudu meuli 7 rupa batagor sareng 11 diwancir. Hah? Bener. Payaku dia budak pinggir tuan ku aman itu. Mun bah, mun pisan. Saenggeus ti dukun manehna ngarasa capek, tuluy ka sarean. Capek euy sore ah. Kalau bilang mana kabayan? Hah? Man robuka, wahai anak Adam. Naon junjungan mana yang kita mana? Abi mah apa? Rasul, kitab. Abi mah apal kur, dugem, mabok, judi. Laknat mana kabayan? Gara-gara awewe mana menipu agama. Diajar mana? Hah? Anjing, astagfirullah. Dina hiji waktu si Junet sareng pamajikanna keur lempang. Si Iteung, emak sareng Abah anu nuju ziarah ningali si Junet. Lain atuh si Judan neng, nya. Aisyah Junet. Aya naon, Bah? Masa Asia eta astagfirullah sia kehet. Abi cara gena Kang Junet, bah aya naon? Bisa dijelaskan, Bah? Neng. Nah si arek ngadeketan si Iteung Junet. Astagfirullah, akang abdi dianggap naon ku akang. Terus ayo mah abah kecewa ka mana? Ayo mah balik, Ah, mawas tuh, itu. Bah, bisa dijelaskan. Dina hiji waktu si kabayan kesasarean bari ngalamun. Teu lila si Haji ngagebah nepi ka si kabayan ruaseun. Ya sirit ngakebab batuk ngalamun. Naon sih maneh? Ini sih gimana ya? Padahal mah si Iteung teh di kota. Lain eta. Bener ji eta teh. Bohong, eta mah batu. Cuma ceritakan we ji, teh di mana ji? Cenah mah di kota, tapi mun hayang lebih jelas nama tanyakeun ka abahna. Ayo tuh. Antar ka abangna ayo. Ayo. Kabayan diantar si Haji manggihan abana si Iteung. Santos kapanggih jeung abana si Iteung mere alamat palsu. Si Abah ngabejaan si Iteung aya di Jakarta, padahal mah aya di Bogor.